ulah atohnya ini mau teh atoh tahlilannya kudu orang teh mikir segi nasehatna nya mau teh nasehat ke urang itu orang ge nu budak keneh cantang tuh dipanjangkeun umur kumaha kersaning Allahnya budak MTS anu maot ini kamari saha budak MTS nu kelas 3 ujian beres ujian maot ini eta geus kolot can eta budak keneh MTS kelas 3 mah nya itu entak tong santai-santai deker didodoh ku malakal maut tak urang ngadoa singget teh ngadoa doa yang panjang umur beri sehat daek ibadah deh panjang umur teh nya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tutawwilu biha a'marona mal ibadati wal istiqomah segitu ya bisa panjang teh moga Gusti paparinan rahmat salam ka Kangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholatan kalawan rahmat anu manjangkeun umur ka urang sadayana ku rahmat Allah kanya Allah panjang umur teh lain sabab urang makan makanan sehat jadi panjang umur lain tapi ku rahmat kanya Gusti tutawwilu biha amarona mal ibadati wal istiqomah muga dipanjangkeun umur teh kalayan dibarengan ku ibadah wal istiqomah mayang di ibadahna itu na wasiati wal afiyah sehat jasmani sehat rohani gitu ya. Jadi kudu jadi pelajaran aya nu maot teh itu keur urang teh mudah-mudahan urang mah panjang umur bari sehat bari daek ibadahna teh kitu nya